Ada. Hari ke sekolah tuh. Wah, nyari awak. Aduh, ukur biasa ngaroncot. Aduh, ya cangkeng maninya ampun ya. Ayahan be ayam boga pamajikan deui. Ari awak sakit ya. Alah, iya. Asa bau naon ya. Asa butik kotok asik. Naon. Gening ti kotok alah aing mah. Hayam teh modal teh make ramu-ramu asik. Jalabrak pisan. Kami reka balong kalah kotor. Aduh, ayo. Pak balong yang saya kami. Oh, gini gitu ayah si De Alsa tuh. De Alsa. De Alsa. Dia. Pak dia. De Alsa. Antar kami ke balong. Rek malam lauk ngesebet dari parah. Dasa wa gawe. Saya kami emang. Antar be kami ke balong. Ayo. Tapi parabna cokot telang ke di jalan di tuares ngalah belah daun tales. Ya. Tapi make calana ge bae ka balong. Kasih siung kan. Bisa rek ulin pada menes gaya gini. Gaya bang. Ya. Aduh dah. Bongbong hari umur 17 tahun maksudnya. Udah kudu gaya beda jeung kami geus kolot biasa. Sagala karasanya. Mun bisa memakai topi, ulin teh ulah sok make pikok, waspada. Ya. Cuma dipikul. Ulah sok make pikok, ulah sok tutur ya. Ulah sok tutur ti batur gitu tadi dengan deui. Jangan deui kudunya. Dengan deui. Terus eta waos dan ora kene ganti. Ke kedeng deui ge bulan haji. Ya, biasa. Loba ieu tina kurut nu kurban. Sapi geuning. Ya. No. Gitu dah udah orang mah kudu gaya. Gedeng deui kan 18 tahun. Meureun rek rumah tangga ami loba nu bogoheun bogoheun dasa. Ya dah kamari kamari sunatan ge. Nya da kudu Kawin. kudu dipake teh barang. Ayolah. Suang init ka. Bisa. Capek dah geus teu diantar Dek. Yuk. Dek itu Domba-domba kuring di angon-angon kuring lila jadi reuneuh nanya eta kumaneh goblok maneh yo aing karasa aja geus tinggal naonnya aing lapar begitu lapar heueuh lapar we kieu jeung jam sakora wae teh buka dengan sangu teh di mah dengan sangu aing teh can dahar aya ge oreg tempe ge nu kamari beureun anjir aing kan ngomong dengan acan nih aing di parna pisan teh we asli kieu we cok aing boga ide ye ya deket kan di deket kebon urang teh di ditu aya balong di leuweung tah nu boga aki-aki cok nyusul moal ge akina moal ada jauh orang Ciulu ti ditu. Nah emang keur urang mun eka ieu mun ek nyangan kebon beuling eta lauk jelepung waranana lega teh warna mah pokona mah guramena ge nu sagede kieu gurame nya urang mah ulah diala guramena mah da kaciri ngala-ngala jaer atuh nu sagede kieu lah 5 siki ge seubeuh meureun hari useup mah kapangieun ieu ngala 5 siki
diuseup tapi kagok meureun nya kur menang 5 siki cik mana aya ide teu sugan disedot dieunya euy tahu heuh kapal aya mesin jigana cok nih sia pinter goblok tadi na silindra mau mesin ya kapal silindra teh keur nyen sumur ditu oh deket aya nah eta deket sih emang bener ieu mah jadi non teh menyelam sambil minum air tadi dukung pisan di saat orang arek ngelalau gitu alatna aya bener silindra teh keur nyen sungai ari sia tadi dia deket palongna men aing pertanyaan teh ieu silindrana naikeun moal diajakan padami gitu hanas urang we ka ditu kalah bocor heueuh menang lauk henteu kan apes ari gitu silindra mah dibere lauk hiji gerepe aman silindra maten tahu hae bosan bere we gurame hiji ge sinu geuning ya lah ulah saat-saat teuing atuh balong nalah tibang aya sapetu atau mengorna digabruganana kitu taning cok saeutik maling loba maling mending loba pisan pinter sih ya dir gengke mangkat nanti tadir dogi tadi ngak sikat urang mugukkeun we heuh kaburu-buru penting dan sumber geus rapi ieu mah tinggal balik euy betul geus lapar deui nah kebeneran kemana mana kaget geus rapi maneh ieu wah urut tadi dia tah nau sumur di handap oh nawu sumur tah kebeneran ieu mah ieu mana lapar tuh aing sebut geus betul lapar lapar pisan ya ieu hayang lauk teu lauk hayang lauk ieu geus kieu nya sok cok boga rencana urang teh kan aya balong aki-aki tah geuning ngareneng nya tah maksud urang teh kieu urangnya pinjem mesin di saatan tadi mah diuseupan kan lila gitu tah jadi mending make mesin tereh keun lah masalah maneh mah gampang ku lauk ku saya hayang gurame hayang jaer hayang lukmas sok dibere kitu nya kedagihan ieu saya gitu mana menerima beres narima beres we Siap. bae dan dia bantuan diinjem panggotongkeun heeh diinjem teh siap geus iki mah mi teh ieu nya keun bae nya ieu bensin aya pu wah geus mah beli ieu peralatanana ieu iya nya geus ikut sok atuh bawa sok kalian ada lalaunan lian jalanna ieu euy balong lagi normal nah ieu lokasina cok Ayo deh asa. Dasa. Urun ulanya. Kami mangges kolot. Beda jeung dasa ya pang diukan kulo saya dah. Aduh, dasa. Jauh kan sih kan. Udut bae budak kene kos geblek bae panala sih. Nggak sok udut tuman
jajan gementak kene kakolot sok. Hayo bae cenah yang kawin. Hah? Kawin pola kalau udut bae. Yang beli celana, yang beli kolor, beli solempak. Pamari ge ku kami katempo kerja zaman di solempak na caropong. Kunaon eta? Hah? Coblos naon? Ah. Wah, sok jorang ngomong teh. Anta kali boga barang tong sok gede-gede teuing. Bisi ripuh mamawana bambang nama. Nu sedengan be, nu sedengan. Aya barang de alsa segede kieu. Hah? Nu mana nu segede kieu, nu segede kieu na. Nya kagokeun biasa diurut ka ditu ning batur masuk ka manaon sebuntut teh maorot. Maerot. Maerot. Biasa lah biasa hampura kaminya bisi kami ningangkeun dina pondok kanyut pondok umur lasok kami manges kolot lebah poho lasok nyengserikeun can diganti eta untuk sapi nu ladang bulan haji tong seri biasa. Udah lasa kedeng dinyalahnya waktu nakenya hitung-hitung orang istirahat deket yang lain ya sananya. Aki Eyot itu bedang nuju di balong nuju dibedahkeun di bedah. Dakeun saha minjem? Ngebedahkeun balong di ditu. Balong kami. Perasaan kami mah teu nita puguh kami gerek ka balong rek marap. Alah iya mah ngajak emosi ka. Bukan da abi mah teu terang eta mah aya barudak be. Dasa. Can apa alun aing teh jalama tadi na jalama Badung. Lamun ke gelut teh asare gelut. Nah, gelut. Ulah elek kesekenya. Lamun sakirna budak itu nengel gegel. Ngenya mah itu nyepoti ya eta kuhun tuh. Ayo, soang disampeurkeun lah. Ulah tuh mah kayo abi arek balik Ya, jong minceng nuhun ya. Aing geus bejaan. Sami-sami. Tempokeun ku aing jasa. Ku aing teh ditarajean eta budak. Kami terus kadulung emosi tesok juga kia dewasa boro ya kami tereh tapi kabalong emosi. Lawan we. Ada kakina. Aing boga na ieu Kan bae. cuman aing makan ieu. Aduh, cie nih ku aki-aki. Eta mah aki-aki ge kurut jawara, Cok. Alah, Teu apalun maneh mah. Nyebut. Mager euy. Daripada kalah ka digebugan. Kepanggil mah ya, Cok. Urang mah dijero di dieu. Jeung mana sih tadi anjing nempokeun. Nu mantau ti dituna. Aing mah geus kieu mah. Nyebut aja cicing. Ka dieu mah aki-akina. Mantap. Karep ih, sieun urang. awas jasa. Iman di siara raranjing teh. Ya aing tepi ka balong aya ya tapak nama geuning ya. Alah. Oh, eta be siara anjing teh goblok. Sia gawe naon hararanya sia.
Mang aing keeng. Ah. Adio sia. Adio sia hararanyat goblok. Kawe naon sia ngoprek balong kami ha? Ya. Maneh ka dia sia? Sia anak saha jiga teh disakarolakeun ah. Ih, sia teh. Oh, sia. Dasar lawan. Apal aing kurut jawara. Sia hayang neuleut tato aing. Lamun naga aing hirup keneh kawas baheula aing teu kudu kikeran ngalawan sia. Ha? Ais jala. Aing rek make jurus heula sabaskom. Hai. Ya. Sok lah. Oh, sieun ieu aing. Ya. Heula aing rek make jurus Sanyiro. Hai. Ya. Heula. Jurus satampir aing moal leh. Anjing ulakeun aing aki-aki. Asyada sia. Aduh. Aduh. Barudak. Aduh. Ayo cangkeng aing nyeri. Ari geus kolot. Ya, keula damai be, damai. Ya. Damai ya dengekeun. Aing mah geus kolot, lain masalah aing teu wani masalah ilmu ah. Aing kurut preman, tapi dari geus kolot mah cangkeng ya aduh bauna coplok tua. Tah ayeuna kieu bekeun bae balong manggeus ya. Sok sia bedakeun tang sok kali-kali deui sia tinggal lakus jiga kieu. Untung aing sadar keneh. Coba lamun aing tadi bijilkeun anu disebut jurus salapang beak sia taku aing. Untung be baudna coplok aing teu kaburu ngamainkeunana. Kieu be ayeuna mah hitung-hitung maneh kudu ngagantian panghibur aing jeung si De Alsa nya. Aing mah teu kudu mental leuwih gantian be pangmelikeun bebekoan jeung aing. Bebekoan. Jang De Alsa pangmelikeun memotorannya. Sok lauk mah beakeun gekeun bae. Ngan kade da urang kudu aya kaulinan. Geus hampura nya. Hampura. Hampura ya. Nu kenca beda nu katuh mah aing nyeri cangkeng. Aduh. Mana budak nu hiji deui nu gendut anu jiga borokok-kokokan. Nyumput Sina ka dieu. Aduh. Ya aing baja kudu ka tukang urut. Hampura aing ku kenca ari sia anak saha? Hah? Ulah bandel sia jiga anak kopral Ujo. Gasnya aing ngek balik kitu mah nya ada ala ieu. Ala terus ya engke bebekoan jeung momotoran antirkeun ka imah. Aing rek ngomekeun heula baud cangkeng. Iya. Nya. Aduh, gara-gara barudak goblok kalah aing ngirit. Ngirit cangkeng kok. Aduh. Cangkeng. Mana isi De Alsa ya? Aduh. Aduh. Alsa, ayo suang balik. Mana itu naon tadi? Dek, eta ceuli beureum ku naon alah. Getihan dek. Geuning bodas. Hah? Getih tawa naon? Geus balik hayu lah. Keur nyeri cangkeng ngalah bau deui. Ayo dek lah. Teuing. Lah, keyon bangsa aki-aki ieu nya. Bieu menta bebekoan ari mulung we jeung motoran mah aya ieu meureun nya. Diki pendi. Aya mah. Kumaha mun bade keuyeub euy. Keuyeub. Arek ngalah keuyeubna. Pada loba tuh di balong keuyeub. Heuh nya. Ieu. Aki-aki mau dibobodo teuing karunya keur malok geus dialaan. Geus cocok neangan ka Mang Pendi ka ditu. Bae kuluk ge. Meuli we atuh banyak. Laukna geus dialah kabeh kanan. Laukna geus urang ieu beakeun.